Ungarek ini tan ieu motor ngan hese we di starter teh kudu diselah we hayo ieu teuing atuh kudu hayang diganti cigana teh. Heuh engke sabar atuh lamun gajian dina FB Pro engke dibelikeun motor anyar. Ieu teh caritanana teh erek nyiar hayam da si mamah teh cenah ge teh lamun kaluar nitip hayam ngahaja we kaluar ieu mah da hayang ulin jalan-jalan mumpung budak eueuh. Heueuh budakna mah di teu ninina. Ieu teh sabari rek neangan hui ting bakal aya ting moal ieu teh huinana teh. Pas di jalan teh ngomong, "Mama da ieu teh eueuh bensinan." Atuh meuli heula untung we aya ieu tadi si bibi tah. Ieu teh da jelemanan mah eueuh tukang bensin teh ting ka mana. Enggeus we ieu teh nyokot sorangan bae we engke dibayarna mah nganjuk. Heeh, cenah dieu teh nu bogarana teh aya keur lip cenah, gue nyokot sorangan lah engke we gampang dibayarna mah kagok cenah. Nya geus we da ieu mah karena mandiri nya geus we nyokot sorangan tuh. Ieu teh dieusian heula da lamun teu dieusian mah meureunan kumaha moal bisa naek nya moal bisa hurung motorna ge. Piraku kudu leumpang da capek atunya. Ieu teh sebenarnya mah teuing naon nu rek dibeulina mah saukur hayam jeung hui niatanana mah. Tapi nya lamun aya tukang dagang mah cenah di jalan hayu we urang sabari jajan mumpung eueuh budak soalna lain kunaon mun aya budak mah sok kudu sumpang-simpang can ka odong-odong can ka alapa cenah aduh sagala teh nya niat kaluar duit saukur saeutik teh ari jeung budak mah kudu we mawa 50.000 teh beak bener henteu ibu-ibu. Ari teu jeung budak mah panan 20.000 ge bisa meureun baso 2 mangkok ge seubeuh kuduaan pan. Tuh ieu teh geus nepi ka tukang hayamna. Ieu teh langsung we di kiloan hayamna teh 50.000-eun we. Heuh atuh saekor we moal da imah titipan duitna ge kur sakieu-kieuna saayana we atuh. Siap cenah cek si amangnana teh. Ieu teh meuli teh ajang persiapan isuk teh rajaban. Piraku rajaban cenah ge henteu masak di imah atuh meureun aya-aya daging mah meureun mun dinu rajaban teh bisa meureun katamahan cenah kitu caritanana teh. Jeung di Lamun Tulus mah bakal aya tamu ti Karawang ka dieu Arulin cenah. Kan bapa mah urang Karawang atuh tahun kali ka dieu Lamun Tulus cenah. Pan ari aya hayam mah meureunan tinggal digoreng teu kudu takar-teker deui tuh ieu teh rek meuli hui tapi si amangnana teh eueuh wae tiap rek meuli aya ketang cenah si amangna mah ngan huina eueuh atuh balik deui. Tuh nu tadina moal meulina naon teh inget karet endot budak teh geus digegelan coplok. Geus we meuli karet endot ieu teh. Teteh emang budakna masih keneh nyusu, masih ibu-ibu bapak-bapak, anak abi teh masih nyusu, basa umur 2,5 tahun terek dipesat. Geus lulus eta ge sabulan dipesatna teh, ari pek manaon coba gering budakna teh embung dipesat, nepikeun ka 2 kali ka rumah sakit ge. Terus cek budak teh ngomong kieu, "Mama, kenapa kalau Neng sakit dikasih endot, kalau Neng gak sakit gak dikasih?" Cenah atuh urang teh nya ngeurik hate teh. Lain kunaon panan lamun gering teh budak abi mah bung barang dahar iwalti nyusu daharna teh jadi nya kapaksa we di ieu deui dibikeun deui daripada dehidrasi budak teh eueuh pemasukannya kana awakna teh erek nepi ka iraha meureun dipesatna duh ka atuh kahayang mendepi ka 4 tahun we kitunya mudah-mudahan we atuh aya rezekina tuh ieu teh nyimpang we heula jajan dari teu jajan mah sok asa panasaran.